وأعاد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ma'ana wallahu a'lam. Wa in yarfa'u jeung dina waktu ngaluhurkeun saha Ibrahim Nabi Ibrahim al-qawaida kana pirang-pirang pondasi minal baiti tina bait wa Ismail jeung Nabi Ismail. Ayat wa in yarfa'u tegasna dina waktu ngaluhurkeun saha Ibrahim Nabi Ibrahim wa Ismail jeung Nabi Ismail al-jidaro itu karena dua dinding al-latihiyah minal baiti al-latihiyah anu ari itu jidar eta minal baiti tina bait ay al-latihiyah batu al-latihiyah anu ari itu jidar eta batu sawarena itu bait al-mustatir anu katutupan minal ardi tina tanah nyapan ai pondasi mah katutupan itu saware tahanna. Kila ucapkeun naon bana Ibrahim dijadikeun Ibrahim fa'il kujumlah. Bana tos ngabangun sa Ibrahim Nabi Ibrahim al baita kana bait maksudna Ka'bah min khamsati ajbulin dina 5 pirang-pirang gunung. Jadi tersembarangan bahan anu dijadikeun eta bait tina 5 gunung. Turi Sainaa kahiji gunung Tur Sina nyalapna eta bahan lain. Waturi Zaitan gitu. Waturi Zaitan. Jeung gunung Tur Zaitan walabnan gitu. Jeung gunung Labnan. Wal Judi jeung gunung Judi. Wa asasuhu jeung ari pondasina itu bait eta min haro'at di tanah Haro'. Wajah jeung dongkap saha Jibril maka Jibril alaihi salam bil hajaril aswadi kalawannya hajar aswad minas samai bari tetep di langit. Ya hajar aswad mah di langit. Ari dieu mah bahan-bahan anu jadikeun bait hajar aswad mah cenah dicana kana Jibril di langit. Wa kana jeung kabuktosan itu hajar aswad eta yakutatan yakut baidoan bodas min yawa itil janati anu tetep tina pirang-pirang yakutna surga. Palama lamasat maka dina samangsanya bukan eta hajar aswad saha al-haid istianu haid fil jahiliyatin zaman jahiliyah aswada maka hideung eta hajar aswad asal nama bodas kata yakut dicapak pun palaman jadi hideung gitu etanya mata hajar aswad mah jadi air mah hideung gitu ngan duka seungitna duka memang asli seungit duka di minyak seungitan gitu gitu. Yakulani bariana ucap keduana Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail Robbana taqabbal minna ya teh hanja teh pasar jeung sahariahan perlas masyarakat ada di Jalalain gitu dengan ayat pas
keseharian masyarakat ayat dia gambar itu beda tafsir Jalalain. Robbana taqabbal minna, Robbana nun pangeran abdi sadaya taqabbal mugana ti anjeun Gusti minati abdi sadaya bina anak kana bangunan abdi sadaya baitakan tegasna bait Gusti inaka sanyana anjeun anta besna anjeun eta asami anu maha nguping li doa ina kana doa urang sadaya al alimu tur eta anu ningan biniatina kana niat abdi sadaya di jami'i a'malina dina sakabeh pirang-pirang amal abdi sadaya. Robbana nun pangeran abdi sadaya waj'alna jeung muga ngajadikeun anjeun Gusti ka abdi sadaya muslimaini anu ngabersihkeun duanana aya li soini tegasna anu ngabersihkeun duanana laka ka Gusti muslimain mana mukhlisoin lamun tafsir Jalalain muslimain teh mun qadaini itu anu turun bi tauhid kalawat tauhid wal ibadah jeung ibadah lana kudu teu ibadah abdi sadaya ila ieu ka angin ka Gusti wa min dzurriyyatina jeung piturunan abdi sadaya ummatan muslimatan ngajadikeun kana umat anu pasrah laka ka Gusti ay waj'al tegasna ngajadikeun anjeun Gusti ba'do auladina kana pirang-pirang kana sawareh pirang-pirang putra abdi sadaya jamaatan kagolongan mukhlisatan anu ngabersihkeun laka ka Gusti dikaduakeun urang termasuk duriyah kagitu ini sanes anjeunna wukul ngaduakeun anjeunna doa teras duriyahna turunan wa alina jeung muga ningalikeun Gusti kami sadaya mana keman alim aya ulah wa alina jeung muga ngajar anjeun Gusti kami sadaya manasikana kana pirang-pirang perjalanan ibadah abdi sadaya ay alimna tegasna muga ngawurukan anjeun Gusti kami sadaya sunana hajina kana perjalanan haji abdi sadaya aya manasik perjalanan haji atarapi mana umum manasik perjalanan ibadah di setiap ibadah itu tanpa dipasihan terang Gusti Allah mah terang gitu. Ngan pedah ai nabi mah bedana langsung ku ayatul wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Ari urang mah teu langsung lewat para guru, beh dituna para ulama mualifin. Da urang mah gitu. Terang perjalanan ibadah teh gitu. Dalam urangnya syariatna teu aya guru moal terang kana praktek ibadah gitu. Kumaha carana salat, kumaha carana wudu, kumaha carana adus. Tah urang mah lewat kitu. Berarti beh dieuna lewat guru. Teras kadina lewat para ulama anu ngarang kitab gitu. Ari Nabi mah langsung dari wurukan ku jalma biasa gitu. Matak dirinya gitu. Alimna sunana hajjina. Ya hayang diurukan perjalanan haji. Waktu jeung muga nampi tobat anjeun alaina ka urang sadaya aya tajawaz ilamaroe. Tajawaz muga ngahapus anjeun Gusti antaksirina tina lalawora abdi sadaya. Nya urang padina ibadah teh lalawora hayang ditampi tobat. Wal abdu jeung ari hamba wa ini istahada jeung sok sarajan sungguh-sungguh ieu abdu pito ati rabbihi dina taat ka pangeran ieu abdu eta pa innahu mangkasanya itu abdu eta layan paukat moal manfaat itu abdu ka anjeun antaksiri anit taksiri tina lalawara min ba'dil wujuhi tina sawareh pirang-pirang perjalanan. Lamun hamba sungguh-sungguh dina taatina ibadah layan pakukan anit taksiri layan pakai oh daya aina katanya pa innahu mangkasayut abdu eta layan napa yang layan mal ngaleungkeun itu abdu ka anjeun layan jika moal ngaleungitkeun eta abdu ka anjeun anu taksiri tina lalawara mimba dilujuhi tina sawareh pirang-pirang perjalanan
ima ala sabil sahwi boh tetepan kana jalannya bohong au ala sabil tarkil ulah atawa tetepan perjalanan ninggalkeun keutamaan pakana mangka kabuktosan naon hadadun amu yeduman eta li ajli dalika lantaran arah-arah eta taksir inna kasana anjeun anta kesana anjeun atawa bu anu seueur nampi tobat ayeul mutajawizu tegasna anu ngahapus liman kajalma tabah tobat ieu man arwahim nutur eta anu dikasih di ka ieu man tabah agitu. Robbana nun pangeran abdi sada jawab asih muga ngutus anjeun Gusti fihi beta duriyah aya ti duriyatina tegasna diturunan abdi sadaja rasulan ka rasul minhum anu tetep beta duriyah aya min angkusih tegasna di pirang-pirang dirina eta duriyah wa huwa rasul anabi eta kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walidali katina kulantaran itu kala ngucap Nabi Ibrahim ana dakwatu abi Ibrahim ana ari kaula eta dakwatu abi Ibrahim duana abi Ibrahim ahroja paratos ngaluarkeun bukan eta kaos Ahmad Imam Ahmad min hadisil Irbad bin Sariyah tina hadisna Irbad bin Sariyah wa bayruhu jeung saliyah eta Imam Ahmad yatsib anu maca keun eta Rasul alaihim eta duriyah ayat tika kana pirang-pirang ayat Gusti ayu dakiruhum bil ayat ayu dakiru isna mepelinan eta Rasulhum eta duriyah bil ayat ku pirang-pirang ayat wayat jeung ngajak eta Rasulhum eta duriyah ilaiha kana ayat wayah hiru ser ngadorong eta Rasulhum eta duriyah alal imani kana imankeun biha kana ta ayat wayu alim jeung ngawurukan eta Rasulhum eta duriyah al kitab kana kitab ayat yang geus namarenta eta Rasulhum eta duriyah bitilawatil kitab kana macakeun kitab wayu alim jeung ngawurukan eta Rasulhum eta duriyah ma'aniyal kitab kana pirang-pirang makna kitab wahako ikohi jeung kana pirang-pirang hakikatna eta kitab wal hikmata jeung kana hikmat qala parantos ngarusa asal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu amin al hikmatu sunnatu Rasulillah al hikmatu ari hikmah eta sunnatu Rasulillah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaul eta qaulu Qatadah dawuhan Imam Qatadah wa yuzaki jeung ngabersihan wa yuzaki jeung ngabersihan eta Rasul hum eta duriyah ayu tohiru geus ngabersihan eta Rasul hum eta duriyah min syirkihim tina musyrikna eta duriyah inna kasana anjeun anta tresna anjeun eta azizu anu maha gagah ayal qadiru tresna anu maha kawasa alladzi la yuzlam anu moal bisa dielehkeun ieu lani al hakimu tur eta anu maha bijaksana ayeul alim tegasna anu maha uningan alladzi la yajhalu anu teu bodoh ieu lagi sayan kana hiji perkara hahuna eta tetep dina ieu tempat sualun ari naroskeun